Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru pengajar bahasa Sunda anu dipika hormat ku simkuring sareng rerencangan sadayana anu dipika cinta ku simkuring. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan wajib belajar pendidikan dasar. Sapertos anu ku urang terang, pamarentah Indonesia entos ngagratiskeun biaya pendidikan dasar 8 tahun. Nyaeta ti tingkat SD nepi ka SMP. Hal ieu teh dikasangtukangan ku kayaan ekonomi unggal jalmi masyarakat Indonesia anu beda-beda. Aya masyarakat anu mampu, aya oge masyarakat anu kurang mampu. Pamarentah hoyong sadayana masyarakat Indonesia tiasa menangkan pendidikan anu layak. Boh anu mampu, boh anu kurang mampu. Tujuan pangna pamarentah ngawajibkeun kasadayana warga nagara teh nyaeta sangkan warga nagara palinter. Bangsa bakal sejahtera mun masyarakatna palinter. Namun masyarakat Indonesia barodo bangsa Indonesia moal bisa ngudag kamajuan nagara sejenjang bakal kalindes ku kamajuan zaman. Diharapkan dina diayakeunana program wajar Dikdas 8 tahun. Masyarakat Indonesia tiasa lebih maju, utamana dina widang pendidikan. Sakitu anu tiasa didugikeun ku simkuring, hapunten bilih aya kalepatan sareng cariosan nu teu merenah kanu manah. Hatur nuhun kana sadayana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.